Saatnya Canggih Gas. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, izin. Dan memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Tita tadi hulang-hulang wae. Ugu reka rumah sakit itu. Tapi jalan poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Mengawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikoncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pareman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Tiasa urang dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih Gas. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangeuk teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan. Ta ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo. Lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang.
Daniel, Naon Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah kamaneh Nil? Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang proyek kaset naon Nining Maida, Darso, Peter Pan, Dosumang, Sheila on Seven Atan api naon sok. Abdi mah periogi kaset Selaon Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim numawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Mane. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapa sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Kutang saha? Eta utang nu emeh. Mang, becak mang, Ka mana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, tos we di dieu. Neng betliren di dieu, dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh Neng. Ah yos we mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tata digeges curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang becak. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede Rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasulin teu suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, meunang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh buru dul teh ti palebah asana teh. Kuring diudag kunti sabatalion.